Mitra nuju ngadangkeun dongeng nujuna Pancatunggal karangan Gileungsa. Ayeuna nincak bagian ke-11 para mitra sadaya. Tah upami dina playlist aya para mitra sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta aya dodoja ngaontar bagja gitu nya. Kati dersa gitu nya para mitra talaga hideung nya nya talaga hideung gitu nya mangga nyangakeun bae atuh seueur nu sanes-sanes lagi seueur mangga buka we playlistna ku anjeun mana anu kita seneng dipilih mangga para mitra di hartosna mah di dangukeun gitu para warga tapi ditonton videona gitu. Maria yang gambar-gambar remanya kalan sesuai pemandangan bermitra di Mangja Official masih misalnya gambar daerah mana gitu tapi pemandangan naon teh pemandangan ya gitu gambar leuweung gambar naonnya gambar kebun gitu ya gitu aja para wargi ada nya kitu teh para mitra sadaya eta mah supados ulah naon teh tambah harusnya kumanya dan nganggo gambar kumaha gitu ya masalah ada para wargi dan penting mah soal tenang gitu tah ari mangnya kudu tuluy-tuluy ngocomang mah da sesatu para wargi sadaya kitu nya gitu ieu mah para mitra mangnya buka buku lah ya gitu di orang yang penak Mangja ayeuna alhamdulillah ya tepang para mitra baheula mah iraha bari ka studio geus sesa aya ka studio Sumping Mangja nuju keluar kitu nya para wargi kitu di antawisna ayeuna dongeng nu judulna Pancatunggal karangan Gileungsa dina bagian ka-11 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Gileungsa nincak bagian ka-11. Para mitra anu mulya mangga urang lajengkeun deui sakumaha nu kauninga kidugala dina nggoning anjeunna milarian monyet bodas kalahka mendakan istri anu geulis. Atuh ki panyawang nya kitu keneh para wargi sadaya kumaha atuh terasna ieu dongeng mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Pancatunggal karangan Gileungsa dina bagian ka-11 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulya ki panyawang harita ngahuleng manehna gigisik siga nu kakarahudang sare teu percaya kana naon-naon nu geus kajadian malah make jeung ngegel jempol sagala sabab asa dina pangimpian tapi tetela karasa nyeri nu hartina mah aya dina alam nyata. Naon sababna anjeun teh bet nyarita kitu? Na anjeun teh monyet atawa manusia? Abdi teh manusia keun aku tenung ti jalmi jahat. Awak abdi disihir jadi monyet pedah ngarempak larangan manehanana. Ceuk Nyi Mojang beuki capetang sabab hatena bunga bisa deui jadi jalma. Saangaran anjeun teh? Basta abdi pun lara ti awit ti padesaan. Pun biang sareng pun bapa parantos pupus kaleleban. Ari abdi tos teu gaduh dulur. Terus kabur ka leuweung sabab isin peda awak jadi monyet. Tapi di leuweung sangsara margi sami teu gaduh dulur monyet leuweung teu daekeun dicampuran. Jadi larang ngaran teh nya. Karunya teuing atuh. Ki panyawang hatena para mitra leah bedog anu rek dipake mencit monyet ngulapes pluk murag teu karasagi. Abdi heran kakang teh make gemes-gemes teuing kana monyet bodas. Naon nu janten marga lantaranana? Upi kakang saha jenengan? Nyi Lara panasaran hayang nyaho ka Ki Panyawang. Ngaran akang mah Ki Panyawang asal ti Padepokan Parebulung. Murid kadua Resi Kalajati, aripangna akang hayang ngabinasa monyet bodas. Lantaran lain jainil kaniaya, lain jahatan parasa. Tapi akang mah aya kahayang, nyaeta hayang laksana kawin ka putri nu ngaran Nyi Partiwi. Tapi eta putri dipikahayang kaopatan, akhirna diayakeun saembara singsa nu bisa ngabuktikeun sorban. Nu dijieun tina bulu monyet bodas eta bakal jadi salaki putri. Nu matak akang teh dibelaan asruk-asrukan ka pileuweungan yangan monyet nu buluna bodas. Nya di dieu mangi atuh tangtu we moal ngantep. Sabab si hese neangan deui, tapi nyatana geuning bet jadi manusia, heran akang teh. Awatos teuing Kang ari kitu mah kakang teh hanyelu meureun. Tangtu haneueul mah sabab cita-cita samar kana laksana.
tadi nama geus bunga sabab monyet bodas geus manggi nu tangtu bakal bisa nyieun sorban tapi ayeuna bet kieu ye samar ye Ki Panyawang alum ngan hatena jadi leuleus sarta ingetanana ka Partiwi ngurangan upami abdi bisa ngarobah wujud sacara monyet bodas deui mangga bulu abdi geura ala geura jieun sorban kanggo nyumponan kapalai putri abdi banget tumarima ka akang nutos ngabelaan ka abdi lahir batin seja sumujud abdi teh bujeng-bujeng tanaga sanaos nyawa oge dibaktikeun ka salira ulah kitu nyai akang mah teu hayang nyerikeun hate jalma jeung tibatan kudu ngabinasa jalma leuwih hade teu laksana ka Nyi Partiwi keun bae da awewe mah loba ieu Nyi Lara ungut-ungutan katara paromana marahmaya Ki Panyawang neuteub antep neges-neges kana rupa Nyi Lara nu memang taya kacawadna estu sieu pantes teu matak bosen nu nempo kakang abdi seja ulun kumawula etang-etang nebus dosa etang-etang mulang tarima kanu parantos ageng jasana margi abdi teh asa kahutangan nyawa upami teu aya kakang mah duka kumaha nasib abdi teh geus nyai ulah kaleuwih lah muji ka akang teh sabab akang rumasa mentingkeun teuing diri pribadi maehan si Tutul lain niat rek nulungan nyai tapi nu sanyana mah ngarebut rejeki si Tutul atuh nu kaduana akang teh teu rumasa ngaleungitkeun pangaruh sihir tina awak nyai buktina akang teh rek meuncit nyai ngarah buluna jadi akang teh era mun nyai nyarios kitu sabab akang teh teu boga jasa kitu tah ceuk Ki Panyawang bangun era sabab manehna teu rumasa niat nulungan malah marek ngabinasa ngala nyawa nu keur kauntungan pribadi kakang diniatan sareng henteu kanggo abdi mah sami bae margi eta mah kasebatna cukang lantaran nu penting ayeuna mah abdi salamet tiasa ngawujud deui manusia sacara biasa tah kumargi kitu naon bae nu janten marga lantaranana tetep kakang kagungan jasa nu kalintang ageungna nu pantes dipulang tarima ku abdi nya tapi akang era sabab hate teu beunang dibobodo pamuji ti nyai asa kaleuwihan teuing teu pantes ditujukeun ka akang mun nyai hayang muji geura muji kanu kawasa nu ngaglarkeun jeung nulungan ka nyai da akang mah ngandarma cukang lantaran abdi moal hilap muji kanu kamaha kawasa oge moal hilap nganuhunkeun ka akang nu janten cukang lantaran manusia naon ngaranna upami teu keur samulang tarima kanu tos midamel kasayan ka abdi tah kumargi kitu sikep abdi teu kaleuwihi tapi wajar we Kang Ki Panyawang ngahuleng manehna eleh carita jeung asa kasedakeun carita jadi ubar kana memangprungna nafsu anu keukeuh mikahayang ka Nyi Partiwi ayeuna Ki Panyawang kakara bisa nyawang nu leuwih anggang geuning awewe geulis lain Partiwi wungkul bet aya di mana-mana nyai naon nu jadi dadasar pangna nyai boga tekad kitu dasarna kamaningan galih kakang nu yakinnya kasasama akang mah teu rumasa di hate malah mah hate akang teh anon teh geuneuk sabab rumasa geus boga niat sarakah tega mateni sasama makhluk nu keur ngudag cita-cita pribadi mun nyai nyarita kitu akang era sip kakang langkung narikeun hate abdi maksudnya rek kumaha ayeuna seja ngiring ka salira ka mana ge moal tinggalin seja ulun kumawula seja babakti ti lahir dugi ka batin cek Nyi Lara beuki tandes nyaritana ngageterkeun hate Ki Panyawang ayo atuh urang indit bebarengan urang sakalian balik ka Padepokan Parewulung urang adeheus ka Resi Kalajati mangga seja ngiringan geus rempug kitu mah braduanana laleumpang maksud rek muru ka Padepokan Parewulung tapi kaayaan Ki Panyawang taya bedana jeung Ki Dugala manehna poho kana jalan nu bener kalah ka ngapruk kanu teu puguh nu ahirna nyasab beuki lila kalah beuki jauh ti Parewulung taya harepan kana anyog kanu dijugjug ceuk rarasaan Ki Panyawang mamanehna geus aya 3 poe lumampahna tapi can tepi kanu dijugjug Nyi Lara mimilu kalayan satia teu aral teu subaha teu nemongkeun rasa kaduhung sabab niatna geus buleud rek ngabakti ka Ki Panyawang hae kelana nyai lah akang teh salinglung ieu teh aya di mana ieu teh nya da teu bawuh kana jalan jeung kaayaan ieu teh siga-siga nyasab urang teh ieu ceuk Ki Panyawang bari tuluy eureun luak liuk nempoan kaayaan di dinya nu tetela anyar pinanggi calik heula atuh Kang emutan sing apik bilih nyasab nya bener urang eureun heula sagedeung gek duanana dariuk ngaharuleng mikiran pilampaheun nu pangsusah nama Ki Panyawang manehna bingung mikiranna perjalanan nu teu akur jeung tujuan nu disorang estuning anyar pinanggi teu apa jeung teu babuh kana kaayaan heran ye naon sababna aing bet sasab nah itu dina pangimpian atau di alam nyata gitu tapi tanah-tanah alam samar kabeh aya di alam nyata beda karasana ku aing
Ieu mah nyasa we meureun salah jalan jigana teh. Aya wae. Ceuk hate Ki Panyawang bari tuluy ngusap beungeut. Panon melong kanu jauh metakeun ilmu panerawangan sugan bisa mukakeun jalan nu bener, tapi tetempuan Ki Panyawang poek ngongkleng buta rata. Eueuh pituduh nu jelas ngeunaan perjalanan nu rek disoran. Cilaka Nyai akang teh geus teu mati ieu ilmu teh. Make nyarios kitu Kang naon margina. Akang teh boga ilmu panerawangan gunana pikeun nempo alam nu jauh. Najan kahalangan 7 gunung sagara 8 akang tetep bisa nempo kalayan jelas. Tapi ayeuna tetempuan akang teu bisa ya. Teu bisa nempo pokona mah. Teu beda jeung nu sejen we, kaugarku kamampuhan sawajarna. Boro-boro bisa nempo kahalangan ku gunung nu aya tukangeun tangkal eta ge geus teu nyaho. Ki Panyawang ngarasa reuwas sok sieun elmuna cambal. Mugi sing sabar Kang buat ting nuju apes ayeuna teh. Abdi yakin ilmu akang sae moal aya basa camal. Margi akang mah teu midamel kalepatan. Nyi Lara ngabeberaha teh Ki Panyawang nu ngarasa sedih dumeh elmuna teu mati. Mun ilmu akang teu bisa digunakeun, urang lapur ye moal bisa tepi ka Parewulung. Sabab akang poho deui jalana alias nyasab ieu teh ye. Naon lepatna upami milari tujuan sanes kalembur kakang atarapi anu sanesna da sami wae. Nyi Lara tetep gede hate sabab tujuan ngan hiji saja ulun kumawula. Nyai akang teh masih keneh aya dina kakawasaan Resi Kalajati. Sabab ilmu akang can parat sasat can tamat ku guru. Lebar mun kudu ditinggalkeun teh mangkaning boga guru teh bager. Jadi najan kumaha ge akang teh hayang balik ka Parehulung ieu teh. Kumaha upami jalan teu kapenakna bade angkat bae. Apan bageula leuwih jauh nyasabna. Bakal leuwih anggang tinu diseja. Ki Panyawang teu nemal deui. Harita ge para mitra manehna mikiran omongan Nyi Lara naha bener atawa henteu. Barang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun, dipikir leuwih apik tetela omongan aya benerna sarta kaharti pisan ku manehna oge. Bener Nyai mun urang lumampah teu puguh tujuan geus tangtu bakal leuwih jauh tina tujuan. Hiji-hijina jalan kudu ngarobah tujuan, tapi ka mana nu kudu disejaya. Sabab akang geus teu boga pamatuhan, teu boga lembur jeung cara batur. Inung bapa ge teu boga deui, dulur-dulur ge geus taya nu nyesa. Abdi ge sami tos nu ngelis eueuh baraya kumaha upami urang ngadegkeun nagara anyar. Dan numutkeun emutan abdi tempat ieu sae pisan kanggo nagara. Tuh tingali padataran pisawaheun. Tegal-tegal pikebuneun aya walungan kanggo siram. Seueur tatangkalan nu raos buahna kanggo namih-namih tuangeun. Nyi Lara ngajak batuh di dinya, ngajak ngawangun nagara anyar. Ki Panyawang ngahuleung heula mikiran omongan Nyi Lara eta omongan asa nyerep kana ati sanubari. Kaharti pisan benerna teu matak loba kapusing, tapi Ki Panyawang inget ka Partiwi sarta inget ka guruna. Nyai memang bener di dieu sae pisan kanggo nagri. Tapi akang teh gaduh pancen kedah ngabuktoskeun sorban nu dijieun tina bulu monyet bodas kumaha lamun guru naroskeun. Bawi raos asa moal aya janten matak mamala. Margi eta mah sanes pancen sakadar syarat kanggo ngahonta cita-cita akang. Eta mah mangga emutan bae na bade ngudag-ngudag nu can puguh. Atan nepi bade mayunan anu tos kantenan. Akang teh emut ka Parewulung, emut ka Resi nu jadi guru akang lah asana apal wae dina kongkolak panon. Emut ka Partiwi panginten margi eta nu ngajurung ka akang. Dugi ka kersa asruk-asrukan ka pileuweungan. Do pamiteng emutan Partiwi mah kakang moal los-los ka dieu. Ki Panyawang asa katohyan para wargi. Eusi hatena da memang manehna inget ka Partiwi. Asa berat mun teu laksana ka manehna najan geus nyaningkeun nu geulis oge. Ka Partiwi can bisa poho sagemblengna. Upami kakang laras emut ka Partiwi, abdi bade ngabantu sakia tanaga kanggo ngadorong kakang sangkan laksana ngahiji laki rabi sareng putri Parewulung. Ulah kitu Nyai, ulah kitu ah. Akang mah lain berat ka Partiwi tapi bener-bener inget ka guru. Tapi kitu ge mun bisa keneh diakalan, namun teu bisa malah dalah dikumaha. Meureun geus kieu kuduna akang. Yen akang kudu tetep tumetep di dieu. Tu Nyai tangkal jame jadi saksi nyaksian kana gunem caturna urang duaan. Ki Panyawang nunjuk kana tangkal jame nu kaparengan buahna leubeut. Dauna gomplok tangkana ngalengget seng nunjuk langit. Janten kakang satuju upami di dieu ngadegkeun nagri. Satuju pisan. Bumi langit janten saksi tanggal jambe jadi ciri. Di tempat urang jadikeun nagara, urang polah kuduaan mugi-mugi janten nagri anu sugih mukti. Janten nagara anu bagja ieu tempat luyu pisan urang sebat si jambe. Ceuk Nyi Lara kawas nu geus boga rencana nyaritana tandes jeung capetan. Bener Nyai akang satuju pisan mun kitu malah.
Ieu atuh urang ngamimitian digawe, urang ngabedah ieu lahan sangkan jadi nagara anyar. Ki Panyawang satuju pisan geus kitu mah teu loba catur duanana langsung digawe. Nyieun heula saung keur pamatuhan tuluy migawe naon-naon nu diperlukeun pangheulana. Gancangna carita heuleut sawatara bulan ti harita. Cijame geus robah jadi hiji tempat pikabetaheun. Dicicingan ku Ki Panyawang jeung Nyi Lara nu hirup babarengan ngambah kahirupan dunya. Kulantaran jauh ka ditu jauh ka dieu jeung aya di pileuweungan. Manehanana teu mikirkeun itu ieu langsung babetah di dinya moal incah balilahan deui. Dina hiji waktu Ki Panyawang boga niat hayang ngaresmikeun hubunganana hayang nikah sacara sah jeung Nyi Lara. Tapi kacida hesena sabab eueuh naib eueuh lebe. Eueuh sesepuh nu bisa dipentaan bantuan. Akhirna Ki Panyawang nyarita ka Nyi Lara yen rek init ka parewulung rek nepungan Resi Kalajati, rek menta restu ngeunaan niatna. Pramiang sorangan bari metakeun ilmu panarawangan. Hayang tepi kanu dimaksud tapi tetap poek teu katempo teu manggih jalan nu caang. Akhirna Ki Panyawang balik deui sabab lalampahan teu mawa hasil kalah matak leuwih nyasab. Jauh ti tempat nu dituju lalampahan anu miti gagal. Tuluy disusul ku kunu kadua. Manehna init maju ngidul niatna rek ka parewulung sejang ngadeheus ka Resi Kalajati. Tapi ieu ge gagal kalah asruk-asrukan ka leuweung nu leuwih gerot. Nu katilu init ka kulon sarua teu mawa hasil, nu kaopat init kawetan tetep teu manggih jalan. Ki Panyawang katalimeng teu bisa balik deui ka parewulung. Balik deui ka Cijambe kawas aya di nagara siluman. Beuh, cilaka kudu kumaha mun geus kieu aing ye. Namoa dosa mun aing ngaku pamajikan ka Nyi Lara teu kalayan aya saksi. Tapi aing teh geus metakeun akal tareka ngan eueuh nu mawa hasil. Ayeuna mah aing menta saksi ka langit jeung ka bumi. Menta restu ti Pangeran anu Maha Kawasa yen aing rek mihukum Nyi Lara lahir batin. Kitu ceuk Ki Panyawang dina hiji poe. Hatena geus buleud, niatna geus gilig. Akhirna para mitra terang-terangan ka Nyi Lara. Tetela harita teh para mitra. Bener-bener ngabuktikeun tekadna manehna narima kana naon-naon nu jadi putusan Ki Panyawang. Dina danget harita Ki Panyawang tetep dumetep di Cijambe di nagri polahan sorangan. Sasat jadi bibit buit kana ngadegna eta nagri. Ki Panyawang ngarasa sugema sarta manggih katengtreman hate hirup babarengan jeung Nyi Lara. Para mitra kaum dangu, cagtuna heula kaayaan Ki Panyawang jeung Nyi Lara. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun duaan deui nyatana Ki Banyu jeung Ki Jampari. Eta dua pamuda laleumpang kadua jurusan boga maksud anu sarua keur neangan monyet bodas. Rek ngabuktikeun cintana ka Partiwi tapi waktu nu geus dijangjikeun geus beak. Malah geus leuwih ti saminggu nu duaan can hasil manggihan monyet bodas. Kersaning pangeran dina hiji poe dua pamuda teh ditepungkeun di hiji tempat. Ari nu jadi cukang lantaran Ki Jamparing jeung Ki Banyu ngudag-ngudag monyet. Ari di palebah lengkob monyet teh ngiles dua pamuda tepung di dinya. Sanu lompat di dinya? Ceuk Ki Jamparing bari mureleng ka lebak. Sabab nempo nu ngajorelat saliwat kahalangan kudang daunan nu gomprok. Kula ngaran Banyu ti parewulung, ari anjeun saha? Betaya di dieu nih ka mana udagan kula? Nu ditanya ngajawab bari tulus malik, nanya bari marekpek. Ki Jamparing ngajenghok para mitra ngadenge ngaran Banyu. Sabab kana ngaran wawuh kana sora wawuh katurug-turug nyebutkeun ti parewulung. Oh, anjeun teh murid Resi Kalajati? Bener, jawab Ki Banyu. Terus nyamperkeun barang gok duanana bengong silih rangkul nanakeun sono. Aduh, bagea Jamparing kuring teh teu nyangka yen baris tepung di dieu. Lah, sarua puguh kuring teh nyangka sacongo buuk. Yen bakal patepung jeung anjeun, udag naon atuh panglalos-los ka dieu teh? Pan urang teh beda tujuan tapi nah bisa tepung. Ki Jamparing heraneun sabab ari nilik kana mangsa miang asa teu pantes kana patepung. Lah, geus kitu wae kersaning pangeran yen urang teh kudu patepung di dieu. Ari sabab mah kuring teh ngudag-ngudag monyet. Tapi palebah dieu pengiles ieu horeng aya maneh. Juga urang ngobrol di dia. Saudek teh sono ieu, keun tuna heula urusan udagan mah. Dewek teh geus lah. Sarua keur ngudag-ngudag monyet tapi ngiles palebah dieu ieu. Gek duanana dariuk dina jukut nu empuk. Dihihidan ku angin leutik nu ngahiliwir dihibur ku recetna sora manuk. Ki Jamparing jeung Ki Banyu pating haruleng bari ngareureuhkeun kacape. Lila-lila Ki Banyu ngamimitian nyarita. Jamparing, urang teh kudu kumaha geus kieu ye sabab kuring teh geus teu hasil. Teu manggih bulu-buluna acan monyet bodas teh. Nu diudag ge lain monyet bodas sakadar monyet biasa tama eueuh. Sarua we jeung kuring teu hasil kalah kacape matak soak. Gunung-gunung geus dijugjug, leuweung-leuweung geus dideug-deug.
nggak tempat geus diaprak tapi monyet bodas teu kapanggih. Cing kumaha mun geus ieu ye? Ki Jamparing kalah kamalikna nyada puguh sarua bingungna. Nya urang neangan babarengan we tuh susuganan di saberang itu aya tuh. Sabab cikolot mah cenah di saberang belah ditu. Teh pulau pieu ku monyet teh. Susuganan di dinya aya monyet bodas. Muntas laut. Nya bener kapaksa kudu muntas laut. Tapi da teu kudu susah nah. Sabab kuring sanggup muntaskeun anjeun kalayan gampang. Bari sakalian urang nyoba ilmu ti aki guru. Nya ilmu banyu teh mati. Ari dicoba dina cai walungan mah geus teu matak samham, kuring bisa anut jeung cai. Bisa teuleum sakahyangna, bisa ngarenghap di jero cai cara lauk, serta bisa mentot tiis cai mun manggih panas. Teh urang cobaan di laut bari neangan monyet bodas. Ceuk Ki Banyu bangun reueus lantaran manehna geus mibanda ilmu ti Aki Kalajati. Pokoknya syukur atuh mun kitu mah, hade teh mun babarengan mah. Tapi euna malah waktuna geus beak, geus liwati saminggu kumaha atuh Nyi Partiwi dikawin manten ku batur meureun. Ki Jamparing inget ka Partiwi. Alah, ulah ngaran cabang teuing pikiran teh, sabab ilmu mah moal berat mamawa. Najan urang teu hasil meunangkeun putri, asal hasil ilmu nu mati bisa nambahan luang jeung pangalaman. Muga-muga kuluntana ka pulau seberang bisa nambah pangalaman, kitu maksud kuring teh. Kok gatuh aya kitu mah? Iraha initna, nya teu kudu dingkeng ge langsung we ayeuna urang miang. Ieu atuh da kuring geus sayagi pikeun miang mah. Geus kitu mah braduanana miang. Ngajugjug ka sisi basisir, sejana mah rek meuntas laut ngajugjug ka hiji pulo nu aya di Jaladri Hilir. Duanana para mitra geus janji dina ati rek babarengan silih belaan, sabab perkara Nyi Partiwi geus ipis harepan kana kapiban. Teu kacatur di jalana Ki Jamparing jeung Ki Banyu terepi ka sisi basisir. Duanana ngajanteng neuteup omak nu pating siriwik, sora cai pating saleor. Luhureun cai pating kalayang manuk camar para mitra di sarada patemalan jeung baturna. Banyu, laut anu satungtung deuleu kawas antel jeung sisi langit. Kumaha petana pikeun anyog ka pulau seberang sabab urang teh da teu boga parahu atawa kapa. Ceuk kuring ulah salempang, kuring rek ngajajal ilmu. Ieu urang ka ditu susuganan di pulau aya monyet bodas. Kumaha carana? Kuring rek ngojay ari anjeun kudu diuk dina tongong kuring. Ieu urang coba ulah sieun ulah salempang. Sing percaya kana kekuatan diri pribadi. Poe ieu urang ngamah sagara. Kecebur Ki Banyu luncat kana cai tuluy ngojay heula sorangan ngajajal ilmu. Tetela eueuh kasulitan naon-naon malah asa leuwih teleteg kana hate. Ki Banyu teuleum kaayaan di jero cai teu beda jeung di darat, teu ngarasa eungap atawa tiris, ngandung harti yen ilmuna beuki sampurna. Pucung hul para mitra Ki Banyu muncul deui cakakak seuri nanakeun bunga. Tuluy gugupai ka Ki Jamparing nu digupayan buru-buru nyamperkeun. Lempang dina kikisik sukuna beuki lila beuki ka keueum. Akhirna nepi ka sobatna. Sok tumbak na tongong kuring. Cekelan tak-tak yeuh. Urang mamimitian ngamah sagara susuganan aya bagja di pulau seberang. Ieu atuh babarengan. Celek Ki Jamparing diuk dina tongong Ki Banyu. Kecebuk-kecebuk ngojay ka tengah majuna ampul-ampulan kaoyagkeun ku ombak nu taya reureuhna. Teu kacatur lilana di perjalanan Ki Banyu jeung Ki Jamparing geus hasil tepi ka hiji pulau. Duanana bungaheun pisan tuluy laleumpang mapai basisir. Nitenan kaayaan eta pulau. Pulau naon itu ngaranna? Aya manusia tahu eueuh. Ceuk Ki Jamparing bari luak lieuk sakapeung tangah nempuan kalapa anu ngajajar sisi basisir. Nurutkeun carita kolot cenah para mitra eta teh kasebut pulau kosong. Sabab taya jalma nu cicing di dinya kawantu hese keur neangan kahirupan nu ngeusian eta pulau. Taya deui para mitra sadaya nu ngeusian eta pulau teh iwati monyet jeung kunyu. Harita Ki Jamparing tuluy nyarita, nya muga-muga we monyet bodas ayanya. Tapi kuring mah hanaang ye Jamparing lah. Sok lah. Ye sok. Haya kabita kudu bogan. Jiga tunggal heula, da kuring sarua hanaang. Harita para mitra teh loba catul terekea naek. Tekung silila duwegan samanga rag-rag meuni murubut sorosod harita para mitra. Nu turun teh Ki Banyu, kop kana duwegan sahulu tuluy diliangan cungapna ku bedog. Barang rek diinum Ki Jamparing kerung sabab kalapa teh eueuh caian. Ki Jamparing heran para mitra sadaya kulantaran kalapa teh eueuh eusian. Kalapa teh garing kunaon nya? Kalapa jalu meureun eueuh caian eueuh kalapaan mah. Cing tarok sakalian, ayaan atawa henteu? Ki Banyu penasaran hayang nyaho kana eusi kalapa. Serepet cepok duwegan ditarok berai beulah tetela kosong melongpong. Eueuh cai jeung eueuh kalapa ukur batok jeung tapas atuh colohok Ki Jamparing teh handeuleun. Ulah ngahuleng cik hiji deui tarok. Cewot duwegan ditarok tapi sarua taya eusian.
KBG garing pika keheulun antukna duwegan samangar eueuh nu kadahar. Ukur balatak batok jeung tapas Ki Jamparing baeud tanggah bari molotot kana kalapa nu pika bitaeun. Nyata namah nyapekeun wungkul. Jadol sia horeng teh ukur ngabibita wungkul buktina mah eueuh caian. Lah, kalapana nahaon kitu patut? Ki Jamparing kukulutus. Ulah ara, tu aya satangkal deui nu lebeut ngalawe tutu sugana eusian. Horea mah naekna ge, urang cecak we tangkalna. Ki Jamparing ngadeukeutan ka tangkal kalapa nu lebeut. Blig-blig ngajejekan tangkal kalapa. Purusut kalapa samangar maruragan meuni blag-blig-blug teu jauh ti Ki Jamparing. Ki Banyu nyokot hiji tuluy dibeulah tetela ieu mah aya caian jeung aya kalapaan. Atuh-atoheun Ki Jamparing kop manehna nyokot hiji tuluy hari tadi dibuka di liangan saeutik. Ngarah nginumna babari lak nginum cai kalapa bari tangga. Nah, sebeuy jiga beak teu beak ya. Siga aya kalapana tawan teh nya. Hiu kebro kalapa ditarok belah sakali ngadek. Nu ieu mah kalapana kanal ku Ki Jamparing diturih am di dahar. Sanggeus seubeuh ngadaharan kalapa duanana laleumpang deui neangan monyet bodas, tapi nu kapanggih ukur monyet biasa. Nu buluna habuk aya ge nu buluna hideung alias lutung. Nu duaan teu pondok harepan tuluy ngider deui bari teu boleh rarat-reret. Nanti sirikna dipapai hiji-hiji monyet, bisi aya buluna bodas tapi tetep teu kapanggih. Lapur Banyu, usaha urang gagal ye. Kudu kumaha mun geus kieu ye? Narek balik deui atawa rek tetep di dieu? Hakeuna naon cicing di dieu ari geus sapuguh eueuh mah. Nya balik we atuh da moal aya hartina di dieu mah. Tapi kelanan kuring malah can puas ye sabab ieu pulo can kaubah kabeh. Di urang ka sisi kulon ye. Susuganana di dinya aya nu bodas. Brala leumpang muru ka beulah kulon di perjalanan loba monyet nu kapanggih. Pating calak roh bari ngarenyohan asa oge nu nyangereng ngajak pasea panon bolotot bari nemongkeun sihung. Halisna rundut rinat tapi Ki Jamparing jeung Ki Banyu teu malire jongjon leumpang muru ka sisi kulon. Eta pulo teu gede mun dikurilingan basisirna moal meakeun waktu 3 jam. Tapi eta pulo teh eusina gegek ku monyet-monyet, malah akhirna mah ku Ki Banyu jeung ku Ki Jamparing. Eta pulo disebut pulo monyet atawa Nusa Ketek. Nusa Ketek kan. Ngetek-ketek. Banyu di dieu mah monyetna eueuh lah kamarana nya. Ki Jamparing luak lieu ku ngarungkun di titenan tapi eueuh monyetan. Nya ka mana nya cing atuh ka ditu urang tempo? Ki Banyu nunjuk kana hunyur. Nu aya di sisi basisir hanapeunna pating saleor ombak anu neumbragan karang. Duanana laleumpang ka eta hunyur barang tepi duanana ngajenghok. Sabab di dinya aya monyet bodas keur diuk dina batu siga korsi. Monyet melong kanu kakara datang kawas geus ngadagoan ti tetale keneh. Jamparing, tampo aya monyet nuju calik dina korsi euy. Heueuh nya. Wah, rajana teh mah jigana. Urang dukedan tapi ulah culangung nya. Ulah nyarita kasar susuganan aya hikmahna. Sabab ieu pulo monyet tangtu nu kawasan di dieu sakadang monyet. Sasat jadi pribumi sedengkeun urang teh pan semah kudu sopan jeung adab kana boga pulo ceuk Ki Banyu bari haharewosan. Ki Jamparing ukur ungeuk para mitra bari nyerengeh tuluy ngalengkah lalaunan ngadeuketan ka sakadang monyet. Dua jalma pating ketayap siga semah nu ajrih ku pribumi teu waniun cucungah atawa cologog. Sedengkeun sakadang monyet teu sieun teu reuwas malah mencerong kanu anyar datang sorot panon seukeut lir anu tembus kana jajantung. Sampurasun, Ki Banyu uluk salam. Rampes, kebeg Ki Banyu jeung Ki Jamparing ngarenjak. Lantaran ngadenge monyet bisa ngomong bentes cara jalma sajongjongan nu duaan mah ngaharulang. Tuluy silih reret silih kiceupan jajantung naratug. Anjeun teh semah di mana? Ya bukan ieu sing deukeut. Monyet ngagupayan ngageterkeun sakujur awak Ki Jamparing jeung Ki Banyu. Tapi aneh suku hideung ngalengkah kawas beusi nyampeurkeun mahnit. Gek duanana dariuk hareupeun monyet ngajemprak sila sopanaker. Hate Ki Banyu para mitra can ateteg jajantungna kalah kabeuki motah ratug cara nu tutunggulan. Geunawak jambalaka ka kami saha anjeun duaan? Sakadang monyet nanya diuk tetep teu obah panon melong kanu duaan. Sirum kuring teh sejani kukur we nyebatkeun ngaran sorangan. Halus. Sanggan kami cenah nyaho kana ngaran anjeun. Sok caritakeun ulah asa-asa. Sim kuring teh katelah mah Ki Banyu, ieu rerencangan katelah Ki Jamparing. Sim kuring duaan asal ti Pulau Jawa ngahaja dongkap ka dieu teh sejamilanan monyet. Aban gaula monyet rek naon jauh-jauh los ka dieu. Monyet mureleng ka semahna.
Paroman eueuh robahna tetep siga tadi. Nuhun, simkuring teh ditepangkeun sareng salira. Rek naon anu maksudna? Ki Banyu teu nembalan kalah ngareret ka Ki Jamparing. Nu direret nyigeung para wargi kusiku embung milu nyarita duanana silih reret silih kicepan. Pada heurin kuletah rek nyarita deui teh. Ngami nyaho anjeun waan rek mayam bangamuntu. Ngan kami teu bisa neguh naha muntuh naon anjeun duaan teh geuna wangja malaka. Leres simkuring daya pangabutuh tapi simkuring teh hoyong terang heula ka salira. Saha jenengan sarta naon ngaranna ieu pulo? Ngami ngadalah Ramat Ngalinga. Ratu monyet ieu mulo. Ari mulo nu nyijingan ku ngami gandalah mulo monyet. Siapa nginu nu nyaremut. Oh, janten kitu. Nuhun atuh pami tos jelas kitu mah simkuring moal kagok cumarita. Saresna mah simkuring teh aya maksad anu tangtu, aya maksud nu utama. Nyata milari monyet nu buluna bodas. Ki Banyu ngageter dina hatena. Diukna asa teu napak sabab monyet nu keur diteangan ku manehna aya hareupeunana ngan bisa ngomong cara manusia. Oh, nu diteangan ku anjeun geus gabangi. Ya mah monyet anu buluna bodas ngami sorangan. Lek naon maneh neangan kami ha? Bade nyuhunkeun buluna kanggo bahan ngadamel sorban. Ngeur naon sorbana? Kanggo nyumpulan kapalai calon mertua. Hah? Naon maksudna? Kami mau banget dengar ni. Darak-dak Ki Banyu nyaritakeun nu sanyana. Dibejakeun para mitra ti mimitina atuh meuni ungut-ungutan sakadang monyet teh sorot panon leuwih seukeut batan tadi mencerong ka Ki Banyu jeung Ki Jamparing. Mun kitu mah kami teh bangja sabab bulu kami ganjina gede hargana. Sarta dibutuhkeun ku manusia nu luhur ilmu jeung gede wawanin. Tapi naha anjeun rek sanggup ngalak bulu kami? Monyet ngusap bulu dadana katempo bersih jeung semu herang. Nah pada dipasihkeun ku salira. Mun anjeun butuh kop, asal bisa ngalana, asal bisa nyamuna, adawa kumaha carana sangkan kamawa. Ki Banyu ngareret ka Ki Jamparing nu direret ungeuk bari marah mai. Nya ulah asa-asa geus kagok asong langsungkeun we. Ki Jamparing ngaharebos manehna gede harepan bakal meunang bulu monyet bodas. Kangjeng Ratu, aya naon Banyu? Mok jalindakeun. Simkuring teh bade nyobi-nyobi ngalaan bulu salira disuhunkeun ridona sarta disuhunkeun kaweningan galihna. Mugi ulah ragat mana? Prak kami rino pikeun mulungan pambana makhluk asal bener-bener dipakekeun ka hadiah. Keur ngajaga keadilan asal anjeun kudu bisa ngalaan bulu kami. Kudu bisa nyogotan sorangan. Caranya mah kumaha maneh? Jung Ki Banyu jeung Ki Jamparing nangtung. Serepet ngalugas pedog niat rek ngerik bulu monyet bodas. Duanana hayang paheula-heula sabab pada hayang laksana kawin ka Partiwi. Padahal waktu ditangtukeun geus kaliwat geus hampir 2 minggu. Punten Ratu, simkuring bade ngurud ieu dina pungkur. Ki Jamparing nawar hayang babari ngurudna, sakadang monyet teu ngomong, tapi buru-buru nukangan ka Ki Jamparing. Atuh geus pitu mah duanana nyoba-nyoba ngurud bulu monyet, tapi mata kaget sabab bulu monyet teu teurak. Lesang teu bisa dikerik. Padahal bedog Ki Jamparing jeung bedog Ki Banyu seukeut sabab geus diasadi sasadiaan ti anggana. Ki Banyu biji mimiti bijil kesang dina tarang hatena deg-degan. Jajantungna Ratu timbul was-was jeung cangcaya. Teu percaya kana kakuatan diri pribadi, malah mah aya rasa sieun dina hate. Ulah asa-asa ngom sing bebas. Narek ngalah bulu naon. Kami ridho lahir batin. Ceuk monyet kawas nu geus bisa maca kana eusi hate Ki Banyu. Atuh beuki reuwasa Ki Banyu teh leungeun ngaleper nyekel bedog ge henteu teteg. Heran jadi mintul bedog teh ye. Gerentes hate Ki Jamparing bari tuluy ngeri keueuh bulu deukeut walikat, tapi lesang ngageleser buluna salamarge eueuh nu murag. Para mitra kaum dangu, lila-lila Ki Jamparing jengkel leungkeunna asa arateul. Ketia asa ngagolak reketek nyekel bedog pageuna keur huntu kakerot urat ranteng siga nu ambek pisan. Kalayan teu tatapasini deui hiup belentrang narok babatok hulu monyet. Tapi bedog ngaburi nyai jiga ngadek wajah. Kebeng Ki Jamparing ngarenjag pluk bedogna murag. Reuwas para wargi sadaya kula lampahan sorangan. Sedang Ki Banyu meuni calangap pakat kura kaget. Sabab teu nyangka yen baturna bakal kitu peta. Sieun bisi Rahmat Kalingga ngambek nu akhirna timbul peperangan. Anjeun naon Jamparing? Gumawani ngabongohan ka kami. Mun kitu mah anjeun teh lain satria tapi jago tolol. Jeung boga harga diri sabab manusia jeung boga rasa lumasa.
Nya kurang kumaha kali nyuan kami ka anjeun ha? Cek Ramat Kalingga bari molotot. Panon berem semuhurung tananing geus budal amarah. Ratu hapunten renjang abdi Ratu. Ki Banyu ngadak-ngadak leuwih adab ngomongna tina awahing kurewas jeung sieun. Komo ka lalak kana Paramitra poho kana kalalakian. Da bisa, sama kami geus hormat sangungan tanyaga ka sema. Geus nyumonan sakahayang anjeun, tapi anjeun mulang tarima ku jarang hidup. Da sopan sia ngamongohan, kami mah teu suka. Ki Banyu ngahulang ret kaki Jamparing. Nu ngajengjen cara arca manehna ge reuwas jeung kaduhung geus kabawa ku perasaan sorangan nu kurang wiwaha nu menghanyakal waktasna see Paramitra sadaya.